Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas 2. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Satu acan di kawitan pelajaran bahasa Sunda, hayu urang ngadoa heula. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Mangga dibuka buku paketna Pangrumat Bahasa Sunda kanggo kelas 2. Halaman 67. B. Nyieun kalimah atanapi ngadamel kalimat. Jieun kalimahna dumasar kana gambar di handap, gunakeun ejahan katut tanda baca anu bener. Jadi di dieu ayeuna kanggo kelas 2 ngadamel kalimah berdasarkan gambar. Tinggal gambarna eta anu kahiji katinggal aya nu nuju patani nuju tandur. Berarti kalimatna kumaha tah? Sok ngadamel. Contoh misalkan patani nuju tandur di sawah. Gitu. Contohnya di sawah patani nuju tandur. Bisa tandur teh melak binih pare atanapi padi gitu. Tah nu kadua tinggal aya gambarna aya nu bebersih berarti naon tah? Masyarakat gitu misalkan contoh nuju bebersih lingkungan di halaman rumahna masing-masing contoh atanapi bebersih lingkungan di rumahna misalkan contoh gitunya sok dituliskeun ku hidep. Jadi